sedekahna, Pak. Maaf. Pak, punten, Pak. Maaf. Maaf, Maaf, ya. sibuk. Emangnya lebaran, maaf. Maaf. Ngomongnya tak gablok duit. Gitu wae mah. Dasar gaya dia heulakeun. Dasar belangsak. Euy, mangsa di kana hiji deui yeuh. Kana ieu mangsa ya hiji. Pak, punten. Pak, punten. Ini sedekahna, Pak. Punten. Hello, punten. Sedekahna. Hello. Orek sugan. Hari mana? Sok ngaca katerangan henteu. Kunaon? Iya. Rupanya orang sedekah. Saya keterangan oge. Senyum itu sedekah. Hati henteu. Siapa? Senyum nu kumaha heula. Mun senyumna manis mah sedekah. Senyum. Senyum naon pas beurit nyeri beuteung gitu. Ayo tadi Dasar beres ya. maksa. Itu kan ibarat senyum sedekah. Aneh. Itu. Alhamdulillah. Milik mak aya we ti mana. Naon we lah usaha yang penting halal. Yang penting halal. Langsung ini kan bisa kieu ge. Bunga menang bisa kieu ge nya. Punten, Pak. Pak, punten. Aya menang hasil sakieu. Sedekahkeun euy. Nyeunkeun sedekahna, Pak. Sedekahkeun karunyaan atau Sedekah, Pak. pasti manehna leuwih butuh ti urang ya. Kunaon, Pak? Murah gede, Pak. Aya, Pak. Kunaon, Pak, sing dibabarikeun milik rezekina nya. Amin. Kunaon, Pak? Sami-sami hati-hati. Tadi dijalikeun. Halo, Bro. Oke. Aduh. Gagal Pak, nama gagal. Digana kurang ya omsetnya. Biasa 1 juta sapoe. Karak menang 600.000 poe ayeuna mah. Kebeunanganna aduh. Teu tahan poe ayeuna mah keur eta keur jebol lah pokona mah. Nmax moal kabayar pokona mah. Angsuran Nmax sagala rupa. Ninja moal kabayar. Aha ye. Aduh. Ente menang barah kira-kira tah? Ku ayeuna. Kela kering. Tahan lah. Oh, ya saha deh. Aduh, iya orang kantor. Misalnya, oke, nerima orang kantor ya. Oh, jadi proyek. Oke, siap berangkat. Yuk. Teu nyangka eta pengemis aduh aing gak tipu aduh. Tipu ya.